Aduh, kumahanya gening jurig teh alim ngalih tia bumi teh. Teras kedah kumaha atuh abi sakeluarga teh. Kieu wayahna we ngelehan. Bapak sakeluarga anu kedah ngalih tia bumi. Nanaunan atuh kuring ngeunang anjeun. Saatnya Canggih God. Lis, kersa teu ka bioskop sareng Akang. Sararangek teuing ka bioskop sareng Akang. Paling oge barang lampu bioskop pareum, panangan terus bae ngopepang kawas nu palit. Moal atuh Is, isin atuh. Apan urang teh nu nonton teh tukangeun urang teh nu ningalikeun. Hayu atuh, urang buru-buru mios atuh yuk. Ame tiasa kengeng tempat pang tukangna. Din, kadia Din. Aya naon, Mang? Urang tata rucingan ayeuna mah. Sok atuh. Berat mana kapas jeung berit. Nya berat belit atuh. Si Mang mah Udin mah jagoan tah ayeuna ge Udin nanya ka Mang. Ari besi 1 kilo jeung kapas 1 kilo, lamun ninggang suku nya di mana, Mang? Nya nyeri besi atuh Din. Salah atuh, Mang. Nyeri naon atuh? Nya nyeri suku atuh, Mang. Daniel, Naon, Jack? boga duit teh? Teu boga saperak-perak acan. Karunya uing mah ka maneh Nil. Nah, karunya kunaon gitu, Jack? Karunya weh, kusabab teu boga duit saperak-perak acan. Jadi we teu bisa mangmeulikeun uing ngerokok sabatang-batang acan. Mangga Kang, proyek kaset naon? Nining Maida, Darso, Peter Pan, Drusumang, Sheila on Seven. Atanapi naon sok? Abdi mah periogi kaset Sheila on Majid sareng kaset karaokena ceramah Agim nu mawi ayan teh di dieu nya. Barudak, Iya, Bu Guru. ari nuntut ilmu teh kewajiban saha? Nah, kewajiban ibu atau maneh? Mane. Gelis, pemajikan Akang teh bade nikah deui, kengeng teu? Oh, papa sayang, mangga teh teuing pami matak bahagia ka papah mah. Rela mamah mah sok we pah. Mama teu keberatan pisan mah. Kaberatan kumaha ari papa? Mangga we pah. Mung aya 3 syarat. Syaratna naon wae mah? Nu kahiji, papa teh kudu sayang, cinta, ngalindungin, ngabingbing ka mama. Mohon, Nu kadua, papa teh kudu bersikap adil ka istri-istri papa engke. mohon. Terus ari nu katilu naon mah? Langkahan heula mayat aing. Pak, pangyanakeun cayeut, Pak. Sarjun, sok sia, geus biji kebiasaan teu matu teh. Lain molor sia, jam sakieu can sare, ngadon nita bapak sorangan deui. Aduh, Pak, pangyanakeun cai hayang je haus. Nah, ari si laing budak teh dikepret sia ku aing, bener-bener nurus tunjung. Pak, Naon deui? nya upami Bapak bade ngepret abi ka dieu, punten atuh Pak sakantenan pangyanakeun cayeut nya. Pak, abdi bade naros ya, Pak. Sok Jang, sok. Ari hiji lilin nu hurung ditutup gelas, lilin eta parem. Nah, nu kitu teh nunjukeun naon ta, Pak? Teu aya hawa Jang dina gelasna Jang. Salah, Pak. Naon atuh Jang? Nah, eta teh ngabuktikeun yen urang teh kirang padamalan, Pak. Mang, kopi susuna hiji, Mang. Ya sakedap Jang. Make es teh Jang. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi
Kunaon jang paku teh dicabutan anak? Utang bapak. Hutang saha? Eta utang nu biemen. Mang, beja mang, Kemana Neng? anterkeun abdi ka pasar Caringin. Mangga atuh hayu Neng. Mang, pos we di dieu. Neng betliren di dieu, di tempat sepi deui. Kan Caringin mah lebih keneh Neng. Ah iya, we mang di dieu. Ya artosna, nuhun nya mang. Nah si Neng teh mayarna make daun. Aing mah tadi geus curiga. Nah, bet eureun dinu tempat sepi kieu teh. Dasar kunti. Mendingan abdi kunti daripada emang jadi tukang beja. Obrolan tilu pamuda anu pagede-gede rahul. Kamari mah kuring hayang ngudut eta mah cekes, nyekes gasolin teh suka jadi bari lempang. Hurung di Ciparai. Komo urang atuh basa minggu kamari ngurek di Cileunyi, mapai-mapai galangan bari dongko. Nah eta mah Gusti sadar-sadar geus pada larang, menang belutna oge meuni sakarung euy. Teu sabaraha atuh sakitu mah. Malam Jumaah kamari mah kuring lempang sorangan di Astana Gede. Jabah hujan ngaririncik. Nah atuh keur kitu teh burudu teh ti palebah Astana teh. Kuring diudag kunti sabatalion. Barudak? Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung. Bener. Ari hebat. Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Nah, hari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Gak. Heuh, Ih. jempleng. Gak. Ah, Ih. aduh cece, pun lanjut teh ulina teh ka lokalisasi wae pada manana teh. Nah, atuh menikah di wae. Nah teu dicarek. Dicarek mah dicarek, tapi da kumaha meni tiap wengi ka lokalisasi na teh. Nah, ari cece meni sigala laki hidung belang wae atuh teu boga salaki teh. Nya eta tiap wengi ka ditu na teh. Nah, bet bisa kitu. Narek naon atuh kadinya teh. Nya ngajemput abdi, apan abdi mangkal di ditu. Mang, masa lotek mang. Sabaraha hiji jang? 10 bungkus, nu tilu rada nasi seueur, nu tilu deui henteu rada, hiji deui nganggo engko tapi samarana sakedik, anu tilu deui lada, hiji deui ditogean, anu hiji nganggo tahu sareng tong asin teuing, Mang. Anu hiji deui nganggo bonteng tapi teu nganggo kacang panjang, anu hiji deui Mang engkona seueuran nya Mangnya, dua teu nganggo toge tapi kurupukna seueuran. Aing mah kajen tutup dagang lotek teh. Pak Lurah, abdi nguping wartos. Pak Bupati bade dongkap ka desa urang saurna. Lis, sadiakeun we endog 2 bongsang. Terus da biasa noge ari inohong mah datang ka urang teh mun teu minta hayam minta endog. Da ari sapi jeung doma mah kan eueuh nu boga kan di dieu mah. Da sanes nyuhunkeun endog, Pak. Saurna mah bade marios pangwangunan musola di desa urang, Pak. Heeh, endog ongko, Lis. Lurah, Iya Bu Wali Kota. ari musola di desa ya sabaraha? Sakedap Bu Wali Kota. Lis, sabaraha Lis? Musola di urang Lis? Ayo opat, Pak Lurah. Aya 4 Bu Wali Kota. Terus ari madrasah aya sabaraha Lurah? Sakedap Bu. Lis, sabaraha Lis madrasah Lis? Aya 2, Pak Lurah. Aya 2 Bu. Ari Pak Lurah nyaho naon? Meni kudu nanya ka juru tulis wae. Cik ayeuna kuring nanya, ari ngaran Pak Lurah sorangan saha? Kela sakedap. Lis, ari ngaran saya saha Lis? Jang, kunaon make jeung kokorondangan di rel kereta api?
Mabok maneh teh? Muhun pak. Abdi teh nuju mabok pak. Dah jangar pisan pak. Aduh. Nah atuh mah hijing ke korondangan di rel kereta api. Bisi katabrak ke datang kereta api gerak. Lain katabrak bapak cik dangukeun ngiranya ku abi teh dipiwarang kupun bapaknya tah menarikeun kenteng ngan abi teh teu nepi-nepi. Nah taraje teh panjang-panjang teuing nya ieu teh. Eta mah lentar aja Jang. Rel kereta api. Hari bapak anu mabok teh abdi eta nepi bapak. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Pak Ijo, kamu tadi makan kacang di sini ya? Bener Pak. Kenapa kok kulitnya dibuang di lantai? Emang kulitnya dimakan juga ya Pak? Kuring rek nanya. Naon? Kadahara naon nu haram? Babi. Nu leuwih haram? Babi nu ngandung babi deui. Anu pangharamna? Babi nu ngandung babi deui nya, tapi teu boga bapak. Hei, kamu maling domba ya? Sanes Pak Polisi, sanes. Abdi mah sanes maling domba. Siang aku. Kamu maling dombanya? Muhun leres Pak Polisi. Nah, gitu atuh ngaku hari jadi maling mah. Kamu maling opatnya? Tuh Pak, da abdi mah ngan malingan hiji Pak. Cing sumpas ya. Maling hiji bener? Muhun Pak, da abdi mah maling ngan hiji. Indungna hungkul. Ngan ieu we anakna nunturkeun ti luarana. Mana sabaraha kali mandi ya? 3 kali Pak. Hah? Tiraha bae. Kamari isukan jeung pageto Pak. Hari ayeuna? Ayeuna mah Sabtu Pak. Duh, ngesulin di mana Ti alun-alun atuh. Naik ieu naon ngaranna teh eta teh Menara Kembar anu di Masjid Raya. Ejana mayar eta teh. Sabaraha? 2.000 perak. Coba lipna naik turun. Aduh, ngeunaheun pokona mah bisa ninggalin naon. Oh, bisa tuh 1.000? Bisa. Naikna kana lip nya, ngan turunna ngarag-rageun maneh. Bade. Naon kah yang hidup teh cu? Kieu Ki, kuring teh keur bogo ka hiji awewe. Gampang. Pek hidup kudu mutih. Syaratna naon wae Ki? Anjeun kudu puasa mutih. Dahar sangu bodas, dahar endau bobodasna, make baju bodas, pokoknya ada bodas-bodas we. Tah, terus nu terakhir Ya, siap Ki, siap. Naon? Nu terakhir naon Ki? hidup kudu mawa mercy bodas hareupeun eta awewe. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi Pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat Pak. Kamu mabok ya? Iya Pak, nih tadi habis minum sama teman-teman Pak. Minum berapa botol kamu? Sampai mabok kayak gini, ha? Cuman 2 botol Pak. Malu-maluin bapak saja. Bapak ini nih waktu dulu minum 4 botol kagak mabok-mabok. Itu minuman dari barat lagi. Wah, jago juga tuh. Emang muda dulu minumnya apa Pak? Bentar, bapak pikir-pikir dulu apa ya? Oh, kalau nggak salah, nama minumannya adalah mineral water. Saya ini sudah kapok bawa mobil truk lagi. Kenapa kapok Bang? Nah, kemarin aku bawa truk ngangkut motor, dirampok juga. Ngangkut baju, dirampok juga lah. Ngangkut pasir, sama juga dirampok. Pokoknya aku udah kapok bawa truk lagi. Oh ini Bang, ayah kalau bawa truk ini nggak akan dirampok Bang, dijamin. Jadi supir mobil apaan tuh? Mobil sedot tinja.
Saatnya Canggih God. Dasar tolol. Mun mabok teh ulah di jalan atuh. Nah, betul didinya betul. Sakitu ngebut, nabrak teu keuna. Assalamualaikum. Araya, Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamanya? muhun. Mamahna aya teu? Saya, mamahna nuju ka Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mama. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Halo? Halo? Ya, di sini dengan layanan gawat darurat. Dengan siapa di sana? Aduh maaf dokter, saya khawatir sekali. Ini anak saya nelan pulpen sampai ke tenggorokan. Gimana ya pak, tolongin saya. Iya. Sebentar lagi petugas kami akan segera datang ke sana. Ah iya, terima kasih pak. Untuk sementara, apa yang sudah ibu lakukan, Bu? Ya untuk sementara saya nulis pakai pensil dulu. Abis pulpennya ketelan anak saya. Sujang, kunaon beca sarianan loba hudang peting. Mun aya kahayang gewat tepikeun ka Abah ayeuna, Jang. Ih, ari abah, pancek Pak Ustad oge. Mun aya kasusah, kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, bah. Moal mungkin atuh Jang, kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Tadi abah, waktu ngalabetan soal ulangan. Soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawalar Garut. Tah ku kituna, Ujang ngadoa sangkat ibu kota Jawa Barat teh ngalih ka Garut. Aya naon pak, ningalikeun wae. Ah, henteu, kieu Jang. Bapak mah ngarasanya we eta duit di beuleman kitu. Coba geranya lamun sapoe beak 2 bungkus we. Pan sabulan teh geus 60 bungkus. Terus ayeuna rokona sabungkusna saeutikna 5.000. Heeh. Nah, sabulan teh meureun 300.000. Satahun geus sabaraha coba Jang? Komodi 10 tahun. Grapek hitung. Mun eta duit dikumpulkeun, boa bisa kabeli imah jeung mobil. Ari bapak ngarokok teu? Henteu Jang, dati bubudak bapak pecan pernah ngarokok. Oh, bapak kada mobil. Ah, boro-boro Jang. Boro-boro mobil. Rorompok ge ngontrak keneh Jang. Abi mah mobil gaduh, rorompok ge tos gaduh, Pak. Din. Naon, Mang? Kunaon si lain teriak cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Ugu, Udin teh tadi teh nginum obatnya terus ka pohon tadi kocok heula. Geus we Udin teh aya ngajelengan dikocokna beuteung. Daniel, Naon, Jack? adi geura. Naon Cenah maneh kungsi nyojin. Ari bungkul ke nama mah acan. Kungsi sote nem jo eta we pakaianana. Wah, sia. Kumaha rupana? Ah biasa we, aya nu hidung, aya nu coklat, tapi loloba namanya nu warna biru jin teh. Wah, hebat mana di mana teh ninggalin nu kitu? Di Camplas. Jang. Mi HP kuda sakedeungnya, mang rek cai heula ya. Ali mah, sieun nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieun nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal asin kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur. Da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku Abi. Aduh, kuring mah hari masang nomor buntut teh tibalik wae. Nu kamari keluar genep 7. Ah, pasti masang 7 genepnya. Lain, kuring masang 42. Dibalikan. Duh,
Ulung uy. Oh, Dunuh. Dudung tuh butuh buru-buru. Tuh, kubu Nunung. Bu Nunung nuju udur. Oh, kubu Yuyung Jug. Bu Yuyung nuju murukusunu. Nunu. Nunu nuju udur huntu. Ku Mumun tuh. Mumun pusung. Ku Bututut. Butututu fulbul urung. Kududu. Geus bisi monyong. Wis, Iya, Kang. kadieu geus kedap. Non, Kang. Cik pang nyeborkeun kembang tuh di buruan. Harari Akang. Tempo, Kang. Di luar teh pan keur hujan. Nah, ari mana di tetah teh make payung atuh, tuluy cebor kembangna. Enggak gelis, bager, kanya anak mama. Sok atuh gera leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba gera di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi nah obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Habis di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Habis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita. Obrolan berit awewena. Ya, mana geus nyaho ka boga urang nu anyar can? Wah, geus boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mau kenalan mah. Tapi udah mau foto nada. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nyawakna. Wah, gagah pisan. Ya mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Anu teu boga tuh ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta? Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge. Naon? Bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Nyalira wae neng. Muhun kan. Ninggal foto saha neng kabogohnya. Bangun nu sedikit tuh nama diputuskeunnya. Sanes Kang, sanes ka bogoh. Sarang teu nembe diputuskeun abdi mah. Bali abdi mah nuju milari. Aduh, alasan atuh pami kitu mah. Alasan akang oge nuju milari istri ya. Nu leres Kang? Muhun, sumpah. Ngomong-ngomong eta foto saha atuh nu salaresna? Meuni gagah tur kasep kitu. Akang mah janten minder. Iya mah. Foto abdi serta acan operasi ganti kelamin Kang. Nyi orang Sundanya. Mun hari kawan aja Sunda mah moal kapalingan najan di alak Paul ge tetep we arapaleun lantaran aya ciri khasna garelis tur ara mucuy rupana. Nini geuning apal yan abdi teh orang Sunda. Pasti kata wisina rarai abdi nyaninya. Lain euy, tapi kata ratina urut wesena bau jengkol. Kang, cik punten meser paku sakilo. Mangga. Bada dibungkus wae. Ante dituang di dia we, Kang. Kumaha dok, si Neng teh peura dugi kata aya pisan sorana, sadaya obat terus dianggo tapi anger keneh dok. Kieu ieu teh nya Den.
salares nama sumping teh kedah ka dokter THT. Ari iya Kasim kuring psikiater. Tah ayeuna mah kieu atuh nya urang landungan we ku resep psikiaternya. Mangga tuh dok, tah kumaha carana dok? Urang terapi we ayeuna mah garwana. Engke wengi uih ka bumi jam 3 nya bari nyenak hiji istri nu herang mencrang gerasoknya si Neng teh bisa tiasa deui nyarios aya soraan geraho. Isuk-isuk. Ibu-ibu anu bade ditimbang enggal ka posyandu sakali deui ka ibu-ibu anu putra-putrina bade ditimbang enggal ka posyandu. Berangna? Ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak pakaran. Sakali deui ibu-ibu warga RT 10 dihaturaran enggal nyandak pakaran. Sabangsaning awi pakebu kasur atanapi gagang sapu. Margi ibu-ibu di RT 11 ngajak deui tawuran. Hei, dokter, tolong periksa saya, dokter. Saya ini punya penyakit apa, dok? Sebentar Pak, saya periksa dulu ya. Darah normal, detak jantung normal, kolesterol pun normal. Coba tarik napasnya Pak. Penyakit Bapak itu banyak Pak, tapi yang paling terlihat itu stroke Pak. Aduh dokter, bagaimana penyakit saya bisa stroke? Segerobak aja aku udah gak kuat. Pak, iya abi bade ngintun surat ke Palembang. Mangga, kayak orang timbang ngelabunya. Waduh, kedari tambihan parangkona bu. Naha, margi beratna langkung teuing. naha lamun parangkona ditambahan, beratna bisa ngurangan gitu. Ibu, tos nikah tanah pita acan bu? Nikah mah parantos 2 kali. Nanging 2 nana ge henteu lana. Nu kadua mah nembe pipirakan 2 minggu kapangker. Nyuhunkeun di parios, bilih ka kandungan tipun lanceuk anu nembe pirak. Mangga atuh sok naik anu dipan, urang pariosnya. Sok ayeuna mah laanan rak sukanana. Tapi dokter, dalah sareng salaki ge, abdi mah ari ngalaanan baju, lampu teh kedah dipareuman. Daniel, Naon Jack atuh? engke sore Persib ngelawan PSMS ya. Oh, tak rame sih kana tah. Mana nyekel mana? Urang mah nyekel PSMS patina. Ongkot cenah mana teh bobotoh, Lin? Urang teh bobotoh. Nu matak urang nyekel PSMS teh ku sabab kuring teh bobotoh. Pan mun PSMS dicekel ku urang mah mau bisa ngelawan. Jadi Persib bisa menang. Imah, sebelum aku mati nanti, aku ingin berpesan padamu. Iya bang, apa pesan abang? Aku ingin kamu menikah dengan Harun sepeninggalanku nanti. Abang ini, kan Harun itu musuh berat abang selama ini. Apa abang rela menyerahkan saya kepadanya? Aku ingin dia menderita seperti yang aku alami 30 tahun bersamamu. Wilujeng sumping akang, bade pesen naon? Aya lotek bu. Aya, Pesan itu 2 porsi. porsi ageng atanapi alit. Porsi ageng we bu. Sabaraha cengekna? Nu hiji 2, nu hiji 10. Nganggo kangkung? Nya, Nganggo waluh? muhun. Nganggo engkol? Sip. Bade engkol ti Cina atanapi asli Jepang? Nu mana we lah bu. Kacangna bade direndos atanapi di blender? Kumaha sia we bu. Kacangna setengah mateng atanapi mateng? Goreng singgaring ibu. Nganggo goreng bawang teh? Make atuh kesebelan. Dibungkus daun cau atanapi di piringan? Di piringan we lah bu. Lisahna margarin atanapi lisah kalapa bapak? Jalantah we kuya lah. Hatur nuhun paseman katampi mung teu tiasa dicumponan. Nah, kunaon atuh? Geus lila-lila geus ditanya kieu tanya kitu teu dilaksanakeun. Punten pisan teu tiasa kumargi teu acan aya jalantahna.
radio. Orang rek cerita sia, bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Oh, udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keendahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi kata tiasa digambarkeun, Bu. Daniel, Naon, Jack? adio geura. Cik pangabahasa Sundakeun. Kalimah lagi bangun, polisi tidur. Keur hudang, polisi sare. Asa teu puguh euy. Ah, teuing sarua urang ge lieur. Oh, ari eta bohla nu leutik sabaraha? Hanya eta mangan gope ah. Gope satingtong walah. Kok? Ya, bisa teu? Hanya, oi kagak ngerti ah. Apa itu satingtong? Ari gope naon? Gope mah 500 ah. Heeh, satingtong oge 350. Bu, atos tuangna cik etang, Bu. Tuangna sareng nanu aja? Gepuk hiji, bunya 3.500. hon sarang tempena hiji, 500. sanguna hiji, Bu. Sangu hiji 1.500. Mahal teuing Ibu, sangu hiji dipikeun ka 1.500. Mun sapiring sabarahaan, Bu? Naon becerik, Neng? Tadi dicarekan ku guru tuh bisa ngesian soal matematika. Mata oge nurut kaki. Lamun rek ini sekolah teh kudu dieusian heula eta beteungna. Sarapan jadi teu nyeri beuteung. Kang, ari tadi wengi siga anu ragrag meni reuwas aya naon kitunya? Oh, eta tadi wengi sarung nu ragrag ka handap. Duh, Sarung. Nah meni disadar men ngagoloprak kitu nya Jang. nya tuh kan aya abdi di jerona. Cik, sato naon anu sok nog? Ayam, Beri. asin, Asin. Nah aya sato asin. mun. Kan geuning aya endog ayam, aya endog meri, jeung aya oge endog asin. Sato naon anu matak ngabingungkeun? Teuing naon atuh? Nya monyet atuh. Nah, monyet. Tuh, monyet wae bingung. Nah, anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah, ayeuna 500.000 ditambah 500.000 1 Puisi hitut. Jalma jujur, jalma nu daek ngaku lamun geus hitut. Jalma teh jujur, jalma nu hitut tuluy nyalahkeun batu. Jalma beleguk, jalma nu nahan hitut mang jam-jam lilana. Jalma nu berwawasan, jalma nu apal nu nyahoan.
bukur-bukurna. Jalma nu bodoh lamun geus hitut tuluy narik napas keur ngagentian hitutna nu kaluar. Jalma nu pedit lamun hitut dikaluarkeun saeutik-saeutik nepi ka disada tit tit tit. Jalma nu sombong, jalma nu sok ngambean hitutna sorangan. Jelma nu ramah, jelma nu sok resep ngambean hitut batu. Mun jelma nu tara gaul, hitutna sok bari nyumput. Jelma nu sakti, mun hitut bari make tanaga dalem. Jelma nu pintar, jalma nu bisa nyirian hitut batur. Dasar supermarket itu bener. Kemarin saya tuh beli semangka di sini. Katanya semangkanya nggak ada bijinya. Pas saya buka di rumah ternyata banyak bijinya. Saya minta ganti rugi sekarang juga. Tenang ya Bu, Ibu jangan marah ya. Seharusnya Ibu bangga dan senang membeli semangka di sini. Karena kami sengaja memberikan bonus buat Ibu. Bonus apa? Iya, beli semangka, bonusnya kuaci. Putra abdi mah alhamdulillah tos janten tentara ayeuna teh nuju ditugaskeun di Ambon. Oh, sabaraha lami Pak ditugaskeunna? Duh, aya meureun kana 7 tahun namanya. Wah, tos luhur atuh ayeuna pangkatna. Muhun, waktos angkat nama Sersan 1 kumargi tos 7 tahunan nya kirang langkung pangkatna ayeuna mah tos Sersan 8 lah. Mana SIM? Milarian manuk Pak. Mana SIM? Mohon, milarian manuk Pak. SIM mana SIM? Mohon Pak, milarian manuk. Ah, putih lang kau. Bapak perkutut. Mang Mister Sirop Mang. Mangga kasep seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, siropna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Hei sekretaris, kenapa kamu terlambat masuk kantor sekarang? Maaf bos, habis tadi di jalan ada cowok yang ngikutin. Ya tapi lantas kenapa kamu sampai datang terlambat? Habis si cowok itu jalannya pelan banget bos. Semari saklit mov, cik kadieu. Ya Bu, Abi. Kadieu bager, ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah atuh, eta ngaran maneh Semari saklit mov. Oh eta, Semari teh kan singkatan Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari saklit mov. Sabtu Kliwon 7 November Bu. Mang, soto campur hiji Mang. Mangga Den. Sing balik atuh Mang jualan soto teh. Kala-kala sakedap jang kunang. Ieu tah tingali aya laleur hejo jeung naon ieu teh. Aduh Gusti kodok buntut, aya kuntung rokok deui. Ari Mang kumaha sih? Wong bendu atuh Kang, dan namina ge soto campur. Ja campur naon we sakapenakna kumaha abdi da abdi nu dagangna. Nini, kadieu geran ini buru atuh Nini.
Naon Aki, meni jojorokan gitu, meni asara rewas. Ya tingali ku nini, bibir sumur ngegel tali timbaan jeung emberna. Tonggo hujrut Aki, tadi teh jamu sari rapat nini dikecemplung ka sumur. Pa ujang mang ke alim disenatan ku bengkong urang Jepara. Nah gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Aduh. Pak, sebenarnya Pak, etang Pak. Mangga, Sep. Sok, Sep, sarang naon wae tuangna, Sep. Bieu teh tempe 2, tahu hiji, kerupukna we 3. 2000 na, Sep lah. Da sangguna mah teu etang. Nah, 2000, nah sangun teu etang. Sesah ngetangna hiji-hijina duh. Sia kanyahoan ayeuna nama ku bapa. Ternyata budak anu dibangga-banggakeun ku bapa teh jadi pencandu narkoba. Narek jadi naon sia teh, ha? Mun hirup jeung narkoba mah, ha? Nari bapak make jeung narkoba segala. Sumpah bapak abdi mente. Eta geuning katinggalina ku bapa ngabuskeun tablet kana kopi. Tablet naon eta teh, ha? Tablet turun panas pak. Nah aku naon? Iya pak, kopina teu tiis-tiis. Jeruk mangga pada jeruk Garut ya asli asak tina tangkana sanes asak karbitan ya mah dijamin kareueut pokona mah kareueut. Tahu mangga pada ya tahu Sumedang, tahu dijamin pelem. Jeruk kabita yang pisan ningali tahu komo kumerot ngan edas mun meuli dua-duana teu boga jeung ongkos balik. Kek. Ari ieu tukang naon kita tadi teu nawar-nawarkeun? Mang, bicara naon, Mang? Tahu rasa jeruk jam. Oh, meser atuh sakantong. Nurutkeun panalungtikan, ngaran kesenian nu hirup di tatar Sunda teh loba nate nyokot tina akronim atawa singkatan. Nya. Contohna ye, Lapidut singkatan tina lawak, kacapi jeung dangdut. Doger singkatan teh ngadog-dog anu beger, ngadog-dogan anu beger. Nah, tarling hitar jeung suling. Nah, Ari Tardan naon coba? Kakarak ngade ngeuy Ari Tardan naonnya singkatan anak kela-kela. Teu apal. Nah, Tardan teh kapanjanganna tina gitar jeung munding edan. Kuring mah spesialis tendangan bebas. Geus aya puluhan gol nu asup tina tendangan bebas kuring. Ari kuring mah spesialis gol indah. Kamu kuring spesialis gol penalti, ari didinya naon? Ari kuring mah spesialis gol bunuh diri. Halo, saya tentara Amerika. Waktu zaman perang Vietnam, eta kabeh tentara Vietcong ditembakkan ku saya sorangan. Wah, saya masih Rambo we. Nah, kamu saya tentara Israel di Palestina. Pasukan yang melempar batu itu, saya tembak satu persatu. Semua habis sama saya. Oke, urang prajurit di Indonesia. Kuring apa maraneh jarangkung badag? Cing, serek nanya ayeuna. Lamun suku saya ayeuna diangkat, ieu ranjau nu dinu suku urang ngabledug moal. Atos tu ibu ikhlaskeun sing sabar. Da kumaha geuning jodoh mah pati bajal celaka mah. Nanging Allah nu euninga. Atos tu ibu atos. Abdi mah teu narima. Teu tiasa abdi mah dikantunkeun ku pun lanceuk. Nah, atos bu, cing sabar ayeuna mah. Nada kanu kawasa. Abdi mah teu ikhlas. Nah kunaon atuh ibu teh teu ikhlas kunaon? Abdi mah teu ikhlas. Saha nu rek pangbayarkeun cicilan mobil, cicilan mio, keur
jalan-jalan di kota Bandung. Saderek urang luar kota, bade jalan-jalan di Bandung. Dihandap ieu aya sababaraha tips supados saderek aman sareng nyaman jalan-jalan di Bandung. Nu kahiji, pastikeun mobil atanapi kareta anu ditumpakan leres-leres ka Bandung. Sanes ka Surabaya atanapi ka Yogyakarta. Anu kedua, upami tos dugi ka Bandung, tong langsung mondok di bumi batu nu terkenal. Bisi diusir. Langkung saya mah milarian pamondokan atanapi hotel. Anu katilu, upami bade ngajuju ka hiji tempat, perhatoskeun jurusan angkot atanapi bus kota nu dianggo, ulah dugi ka saderek ti kopo, bade kadagokeun ngage jurusan leuwih panjang Pulo Gadong. Insyaallah moal dugi-dugi. Anu kaopat, upami bade maser acuh ka Cihampelas atanapi factory outlet, tong hilap nyedak atos atanapi kartu kredit, sabab di dinya mah teu aya nu diajukeun. Anu kalima, upami bade jalan-jalan ka BIP, BSM, Ciwok atanapi ka Momo Sajen, tong hilap nganggo acuh, tong ngisinkeun nyalira. Atur nuhun. Di Bandung teh katalah ku tokoh 5A. Sawai gitu. Kahiji AA Gim, kadua AA Tarmana, katilu AA Boxer, kaopat AA Laksana. Ari nu kalima saha? Apanan kuring. Punten, Pak. Mese rokok sabatang? Pak. Pak. Punten, mese rokok sabatang, Pak. Pak. Pak, mese rokok. Pak, Bapak teh toreknya. Naon sia? Tarik-tarik teh ngomong teh. Dek mah teh torek. Rek meuli minyak lain. Sabaraha liter. Halo Pak, iya saya petugas pemantau tsunami di Amerika Pak. Badai ngawartosan, sekedap deui aya tsunami baris dongkap ke Indonesia. Tepatnya di Pulau Sumatera Pak. Punten ngadugikeun ka pejabat nu gaduh wewenang dina urusan ieu Pak. Oh gitu? Kan atunya orang telepon heula. Halo? Halo? Pak, nembe pejabat nelpon ti Amerika, cenah tsunami teh bade dongkap ka Sumatera, Pak. Kumaha ieu teh bade dijemput wae ka bandara atau napi langsung dipiwarang wae ka hotel, Pak? Kumaha Jang? Loba menang laukna teh. Alhamdulillah Pak. Ayeuna nembe kenging 2 ember. Mangkukna mah mali dugi kenging ka 5 ember na. Ngan basa kamari mah kenging kana 3,5 ember. Bapak bade ngiring nguseup di dieu? Hei, ari maneh nyaho teh kuring? Henteu Pak. Kuring teh nu boga balong ieu. Bapak oge teu terangnya saha abdi. Saha? Abdi teh nu kasohor Jami tukang bohong. Pokona kieu we Pak, di daerah ieu mah teu aya nu pang tukang bohongna iwa teh abdi. Dan geus ningali ucing urang can. Can sih, alus euy. Turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Kumaha ari sorana TV pareum? Blep blep blep. Kitunya. Lain. Reup atuh. Lain keneh. Nya naon atuh? Cik, kadiekeun remote urang pareuman TV-na. Tah, gitu sorana TV pareum teh. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Ya udah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi? Sok ngomong sama Mama. Papa ngomong gini. Makasih ya Bang 5.000-nya. Iya, si Papa teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang. Mang nyukeun acis mang hoyong jajan.
Oh, Sudin, teu boga duit receh. Ah, si Mang mah pelit. Minta tuh Mang duit Mang. Receh. Atuh eta itu nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Pomo duit gede apaan receh wae teu boga. Hei Jack, kumaha cager Jack? Alhamdulillah. Kumaha tah sanggeus ubar ka Mbah Jamrong teh? Lumayan, aya karesana. Rada sehat maksudnya? Lain, beuki ripuh. Obrolan ucing jeung sapi. Ya, anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede sesuka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Mulih di mana, Neng? Palaresan mulih ti kampus bade euih ka Bandung. Kuliah di mana gitu, Neng? Di Undip, Universitas Diponegoro. Upami kitu mah sami atuh, abdi oge di Unpad. Ih, benton atuh Kang. Sami atuh. Unpad teh pan Universitas Pangeran Diponegoro. Wan Abud, saya mah heran kenapa hasil mancing Wan Abud teh meni banyak wae. Wan Abud punya strategi naon atuh ya teh? Ana setiap malam pergi memancing harus memperhatikan posisi tidur istri. Maksudnya gimana? Ya, bila istri tidur miring ke kiri, lemparan umpan cukup dekat aja. Jangan terlalu ke tengah. Nah, kalau istri ke kanan? Ya, lempar aja sama ente. Harus jauh-jauh ke tengah kolam. Semaksimal mungkin. Oh, yang ngerti. Ya, yang ngerti Wan Abud. Tapi kalau istri Wan Abud tidurnya terlentang gimana? Kalau istri Ana terlentang, itu artinya Ana kagak mancing. Saatnya Canggih Guard. Anak Semar Nur Cika saha? Cepot. Parantika hampahan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak. Pot. Eta ari udar atau lesot. Kopot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot eta. Pamicenan hasep dina kendaraan. Kenapot. Ari eta anu pripot. Tong mihelaan ucing udin. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah tak apa. Naon atunya teuing tak apa. Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki ge mah aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Diulam linggih karena rompok sun. Si Sinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu bayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta banaan tuh kade. Antol kanu naon Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng siak wae mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Heeh, cenah mah. Ngan hadenanya we kaburu-buru kagerewahkeun kudu ngarona. Atuh teu tulusnya kabangsatanana nya. Oh, henteu ari nu di jero imah mah. Ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng. Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Ah, eta mah bu guru nawe heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin hayang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan proyogi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Wios we atuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Kabayan, gerah hudang geus beurang.
Geus berang kumaha, geuning di jero kamar poe keneh. Dari Telkomsel. Urang mah rek nyen dua film, tapi judulna teh nu gagah tapi leuleus. Naon tah judulna? Film nu kahiji judulna Maafkan Rambo Mama. Sedangkan film nu kadua judulna Cucuran Air Mata Hulk. Sekalian we nyieun atuh film nu judulna Selembut Hati Sumanto. Dari Telkomsel. Kaci dai ku Mang Kosim. Nah kumaha kitu? Eta pedit mah. Nah pedit kumaha? Eta si Mang Kosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena teu dipanggulikeun calana. Nah di dinya munding di calanaan kitu. Heuh atuh bete porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta, Din. Geuning mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Dinnya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di bodalan 10 juta. Dari Telkomsel. Rek narahon tetangga kadar ieu nya. Kenging wartos ti Incu Aki. Saurna angki teh bade mulung mantu, mani teh wartos pisan Aki mah ka abdi teh. Mulung mantu? Nuhun. Ari Aki mah teu rumasa mulung mantu. Mun nya oge lain mulung mantu. Aki teh mulung huntu. Kudu Aki hiji coplok. Dari Telkomsel. Mang sabaraha samangkokna tim ayam teh? 5.000 Neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atuh Neng. Tim naon atuh mah? Yeuh tim munding arek. Dari Telkomsel. Din, Nyawa. rak ngilu nembak jurik Jurik awewe atau jurik lalaki wa? Jurik awewe ieu mah. Bagi ge, ngilu wa. Sugana jurikna geulis. Jeung deui Udin mah resep dan newak jurik awewe teh. Geunya. Dari Telkomsel. Kunaon maneh mau mobil meni apeng-apengan? Biasa yang udah setoran. Nah lompat ke mana kitu setorana mani diudak-udak? Jadinya mah ngabodor teh terame. Dari Telkomsel. Mak, tadi nilai matematika Udin kenging 10 dah. Alhamdulillah saya diningan anak emak teh. Nya tuh Udin teh atuh. Ari hasil THB na langsung diparios ku Pak Guru kitu Din? Henteu. Nah cek saha tuh Udin menang nilai 10 teh? Meureun eta oge. Dari Telkomsel. Sahabat drama, saatnya cangihkan. Iding, maneh teh geus nyandu ngarokok teh? Ngarokok mah teh nyandu, mun menta rokok nyandu. Lila mah ngarokokna nyandu, menta rokok nyandu. Mugi we cing ari hilas atuh di pentana. Ah, sia. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah teu mati kumaha atuh Din? Ya buktina enggak pentingnya Udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel. Iteng, tong nanen kulkas di deket kompor bisi matak. Jadi matak naon kabayan? Jadi matak panas tiris deuleu. Dari Telkomsel. Punten juragan, bade nambut paneker kulan. Teu boga paneker mah ayo ge korek api. Sawios gan lah da sami bae. Tah atuh ya. Sakantena we sareng etana gan. Etana teh naon? Eta sareng rokona we gan. Dari Telkomsel. Ici gade gara ici. Naon Din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tang tuh aya papasanganna nya. Siga beurang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah?
penjahat mah papasangan nama jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Ari maneh geus di mana nini? Kemajuan, Pak. Nini teh geus ngadengikeun organisasi jeung ibu-ibu tetangga. Ornya eta organisasi PNK. Partai? Sanes. PNK teh Persatuan Ngalakutu. Golodok teh. Kudu dipanjangan tah geura. Dari Telkomsel. Jakarta, Pak. Oh ini dia Pak, ya kelarasan aya keneh jadi tadi dia cari napanya? Mohon. Sabias dus nama di payun ya Pak. Oh, mohon. Barang nepi ka Jakarta. Rambutan habis. Kusaha. Ya, cek aing oge. Tong diteuneun di hareup, jadi rambutan keur ngirim inju teh beak. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusa? Paung, orai. Ya, eta. Bener, cik sato naon deui lianti eta. Jawab kumaha Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak. Naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodai. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tadin? Titinggi, Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harna habot banteng. Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Buah si mana lagi 5.000 sakilo. Yo, di dia buah si mana lagi 4.000 sakilo, di ditu mah 5.000, di dia 4.000, mangga Bu. Mangga ibu-ibu si mana lagi 3.000 sakilo. 3.000. Di dia mah 1.000 sakilo, tah Bu, tah mangga baragus keneh Bu 1.000 sakilo. Si mana lagi sakilo dibayar sakilo gratis. Si mana lagi haratis sadayana Bu, mangga canak sarang tanggungan. Si mana lagi saya dayana gratis. Tuh di rompok aya kene 2 karung deui. Keku abdi dianterkeun. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya, Bu, nu kabereyan ku tulang munding, Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon, Wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu Iya, teh saminggu Udin teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun dicewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya Cangegan. Saksikanlah hiburan 7 hari 7 malam. Saksikanlah malam Senin wayang golek dalang Asep Sunandar Sunaria. Malam Selasa wayang golek dalang Dede Amung Sutarya. Malam Rebo Starling Putra Sasangkala. Malam Kamis nonstop dangdut. Malam Jumat sandiwara Sri Tunggal. Malam Sabtu kasidah modern Artarbia. Malam Minggu wayang golek dalang Ade Kosasi Sunaria. Tapi di hadapan runtuyan acara tadi aya keterangan sebagai berikut. Sadayana tina kaset atur nuhun 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam bersama kaset. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas buga teh ranjang teh kekuat liliugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tah mau tah teuing.